aya malaikat awewe ngaku malaikat kuing jadi teu habis pikir malaikat ka warung cek jamaahna bari ka mana malaikat beli softtek malaikat beli softtek kacau. Maaf sing kuat iman akidah ulah kabau sakaba-kaba sing istiqomah amin. Tak tadi tuturkeun para ulama-ulama urang ngaguru teh ka jalma nu boga guru ngaguru teh kudu ka jalma wae sanadna jelas masantrenna awas ulah sembarangan sabaraha rampok-rampok akidah rampok-rampok iman geus nyara rusuk ka lemur-lemur umat Islam. Sok sanajan bari ngararkuna ahli sunnah wal jamaah hati-hati palah pilih jeroanana mah eta teh ahli salah wal gagabah. Ya, geus ngaguru maka guru urang nu ari dieu nu jelas masantrenna, jelas sanadna gitu. Ya. Tetep palah linter jelema kitu masantren teu ka ulama ngaledek tapi jago ceramahna. Di mana diajarna di pasantren al interneti. Nu ngajarna dua Kiai al YouTube jeung Kiai al Google eta nu ngajarna eta. Ampun aing mah. Yes masantren supaya jelas urang boga sanad. Nah make kudu boga sanad ameh ilmu urang aya nu mempertanggungjawabkeun. Mata Ibnu Syihab Aj-Juri tegas di mana aya nu mamatahan ka urang tanya eta jelema sumbulana rijalakum saha guru anjeun di mana masantren kudu jelas in kana min ahli sunnah kana hudu wa in kana min ahli bidah kana truku lamun aya guru anjeun di golongan ahli sunnah wal jamaah ditarima ieu nasihat lamun tidinya di luar eta ditolak ku kaula. Lain keras tegas jangan jaga akidah sing salamat urang sadaya amin. Nah sampai mana tadi sampai eta malaikat Jibril nyarios Rasul kasadera sadayana Ali mangga Gusti saur Rasulullah Ali tempat tidur kaula pakai ku anjeun tempatan kamar kaula ieu sorban kaula tah pakai selimut. Maka Sayyidina Ali masuk ke kamar Rasulullah memakai selimut Rasulullah di sorban Rasul dipakai selimut warna hijau sorbannya. Tidur Sayyidina Ali, Rasul keluar di tengah rumah ketemu lagi jamaah Jibril. Kata Jibril, "Entos Gusti, entos." Sayyidina Ali siap nunggu ieu imah. Ayeuna urang keluar tuh Jibril, "Kin heula Gusti, aya naon deui?" Canak taneuh sakepeul. Rasul dipiwarang nyanak taneuh sakepeul. Di mana eta taneuh? Di lebet bumi Rasul. Ternyata Rasulullah pemimpin besar, tapi begitu sederhana kehidupan Rasulullah. Lantai rumahnya bukan marmer, emas, inten, berlian, keramik, granit, bukan, tapi lantai rumah Rasulullah SAW tanah ngebul. Lain teu bisa beungar Rasul hayang bebeja ka Allah yang naon pasti dicumponan. Hayang istana bisa ngelehkeun raja-raja nu Sulaiman bisa ku Allah diijabah. Nah lamun Rasul hayang kikituan karunya ka umatna. Sakitu teh Rasul milih sederhana kekewe umat nama boros wae. Senal nu kamari ge can lunas geus nganyuk deui. Emang ieu tiung geus lunas tiung. Itu kan can. Dan nu lunas mah pageuh tiung mah ge. Nu marosot can lunas. Diomekeun. Geus lunas geus tiungna lesang. Ya Allah ya Rabbana. Maka Rasul ngambil tanah satu kepalan tangannya. Kata Rasul, Jibril kumaha kan ieu tanah? Saur Jibril, aoskeun surah Yasin. Maka Rasul membacakan surah Yasin dalam satu riwayat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala ansarihim fahum inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai kalimat la yubsirun saur malaikat Jibril, stop, entos Gusti, lemparkeun eta taneuh keluar. Dilempar ke Rasulullah keluar lewat erang-erang lubang angin rumah Rasulullah, kena sadayana pemuda kafir Quraisy di luar ku eta taneuh ngadadak kasir sing galoler sarare tigra, bahkan anu ngadadak jadi patung. Nah gua pemuda di luar serang bari pedang taneuh nepi mantep yuk terubah-ubah.
anu keur ngomongkeun heula tali sapatu nongeng terus gitu. Saur Rasul Jibril parantos nya sok hayo keluar gara buka panto, dibuka panto. Begitu dibuka di depan rumah Rasul ada pemuda Quraisy lagi begini jadi patung. Cek Rasul, Jibril tenang Gusti, patung jelema Jibril tos jadi patung panona mah lotot teu ningali ayeuna kahadap singgaloler seueur Jibril geuning loba nyapan iya nu bade ngabunuh salira teh kumaha sikap Rasulullah. Jibril cageurkeun deui karunya, Masya Allah kumulia-mulia teuing akhlak Rasul. Jalma nu rek ngabunuh rek dolim teu walakaya Rasul mah karunya mun sasep mubarak moal kitu ditekean yo yo dendam. Rasulullah tidak kok mun rek ngadek ujung-ujung leuleus kieu jadi patung cokot bedogna ku kuring bagian kuring cokel irungna saeutik. Rasul tidak nih akhlak Rasul hiji bawaeun ka imah ulah boga den batur koret ulah di koret kitu teh urang boga buah cek salaki nyanyi eta buah loba kadahar ku urang kabeh teh daripada buruk bagikeun ka tatangga tilu ewang mah tanu hareupeun imah heula tah tatangga urang nu mana Kang eta hareupeun imah cadu kudu beres eta kunaon gitu ai nyai teu sadar ai akang teu sadar ya manehna teh pelit ai boga nanaon tara inget ka urang ayeuna urang kudu barang bere ka manehna ke heulaanan ngeunah di manehna teu ngeunah di urang aya nu kitu di dieu eta geus aya deui wae ya Allah teu aya rasa den kumaha Jibril ya sadayana engke ge damang deui Gusti kumulia-mulia teuing ai salira pan ieu teh jalmi nu ek maehan nya karunya Jibril nya engke ge damang deui mah sementara hayu urang ngaliwat heula wae berangkat Rasul nyamper ka bumina Abu Bakar Siddiq tidinya sareng Abu Bakar Siddiq berangkat ka Jabal Sur nyampe di Jabal Sur aya guha saur Abu Bakar Siddiq Gusti urang istirahat wereureum di guha eta nya saya Abu Bakar Siddiq ngan Gusti mungkin dipengker abdi heula nu lebet di payun nah kunaon kitu Gusti pan urang nemean ka dieu urang teu apal bisi di jero guha aya orai lamun Gusti lebet di payun terus eta orai macok Gusti cilaka rek saha anu neraskeun ieu perjuangan wios Gusti dipengker abdi nu mariksa heula di lebet atung ke lamun anjeun nu dipacok Abu Bakar kumaha wios abdi cilaka Gusti tiasa lumpat nyalametkeun diri. Hebatna para sahabat ngabela Rasulullah siap mati. Terus santri teh kudu kitu santri teh ngabela guru, ngabela ulama, ngabela kiai. Ngawal kiai balik ceramah lempang aya preman di hareup. Hei. Berkat ke dia ganja. Dia santri ulah cicing, maju, yai mundur. Abdi nu mayun. Gagah santri jadi benteng kiai. Coba-coba Noel guru saya urusan dengan saya Anda Noel saya ke Noel kurang patoel-toel baik jadi gelut cuma lain guru aya nu ngahadang santrina kabur mangkret mamawa kardus kiai coba batur itu kiai tinggalan keun bae diperkosa ge lah santri tolol nu kitu teh aya santri nu kitu siap jadi benteng guru atuh cuma kabur kiai dilayak ku preman di sawah diperkosa kardus leungit tapi kiai balik ka imah seuri pada kantong amplop salamet alhamdulillah eta nu penting mah ceuk kiai amplop salamet eta preman teh eta nya naon kardus mending amplop terus beres Abu Bakar Siddiq lebet di payun begitu lebet di benahan bersih saya Gusti mangga aman lebet Rasulullah sareng Abu Bakar Siddiq tayo udah dimaksud wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Bagaimana begitu Rasul dan Abu Bakar Siddiq tos di lebet guha Allah ngutus laba-laba hei laba-laba lancah indit tutup lawang guha ku sarang
maka laba-laba datang nyieun ramat lancah ditutup lawang gua sur ku sarang laba-laba. Tercukup laba-laba, Allah ngutus burung merpati, merpati turun bikin sarang, maka numpuklah sarang merpati di pintu gua sur. Aya nu nogan, aya nu geus megar, jadi upami ditinggali di luar moal tercanten aya jalmi di lebet. Inilah sehebat-hebat tipu daya yang Allah jadikan, yang Allah balaskan kepada Abu Jahal. Kembali ke pemuda Quraisy Mekah, ketika disembuhkan lagi oleh Allah, sing karajat sing korejat arek moal ieu teh ngabunuh teh aya geura dobrak pantona, didobrak pantau bumi Rasulullah. Wah, bawa Muhammad geus kabur yo. Aya ditingali aya nu sare tuh aya keneh. Mana? Itu nu ngagoler sare. Bener Muhammad eta bener, ieu ciri khas eta sorban asup dipapake. Begitu rek dikabek Sayyidina Ali bangun, aku Ali, loncat pemuda Quraisy Mekah kalah luar, sabab terkenal Sayyidina Ali teh gat. Ngan Abu Jahal ngomandoan bisa jadi penghalang, geus Ali keroyok heula ngan ulah dibunuh. Sayyidina Ali dikeroyok, mengalami satu kekalahan dikeroyok, lalu Sayyidina Ali disiksa, diikat di satu tiang di dalam rumah Rasulullah dekat tempat sholat Rasulullah. Karena yang dikejar pemuda Quraisy Mekah Nabi Muhammad SAW supaya dapat hadiah 100 ekor unta. Langsung dikejar, bener cek Abu Jahal, panyumputan udah deket, jaraknya mungkin kurang langkung 5 kilo eta. Di Maulid Rasul, di bumi Kangjeng Nabi kajabal Sur. Berangkatlah ke sana malam-malam pemuda Quraisy Mekah, begitu nyampe ke Jabal Sur, tuh aya guha, pasti di jararo nyumput Muhammad, sabab panyumputan deui iwati gunung ieu nu deukeut. Begitu disampeurkeun cek pemuda Quraisy Mekah, tapi moal mungkin asup ka jero sabab ieu ramat lancah mendirapih kieu rapet, lamun jelema asup berenang kudu aya nu pegat maramat lancah, ieu sayang manuk meunang aya nu katincak ragrag, ieu mendirapih berarti can aya jelema nu ka dieu. Saur Abu Bakar Siddiq di lebet guha, Gusti eta pemuda Quraisy Mekah tos aya di payuneun lawang guha, atuh Gusti geura nyuhunkeun ka Allah supaya nyumpingkeun pasukan-pasukanana pikeun ngancurkeun nyalametkeun urang. Kumaha saur Rasulullah, tenang heula Abu Bakar Siddiq, ayeuna mah kieu pilarian bisi aya liang-liang dina dinding guha nu tembus keluar tutupan ku batu. Abu Bakar Siddiq mapai dinding guha sur ditutupan ku batu liang-liang nu tembus keluar bisi noong bisi ngintip pemuda Quraisy Mekah. So Rasul beres sadana Abu Bakar leres tos beres Gusti sok calit deui. Begitu calit nyaran deui Abu Bakar Siddiq mayun kana dinding guha payuneunana aya cahaya, disangka eta cahaya ti luar tembus ka jero padahal panon orai. Ditutup udampal sampean Abu Bakar Siddiq da deukeut ieu atuh gecelok dipacok dampal sampean Abu Bakar Siddiq duit karek ngagoak nahan kanyeri napi ka ngegel lambaina Abu Bakar Siddiq keluar keringat. Rasul kaget, naon Abu Bakar Siddiq? Duka Gusti anu macok kana dampal sampean abi dua orai eta mah dicandak Rasulullah pan eta sampean Abu Bakar Siddiq tos bareuh geuleuh ditinggali leres aya orai. Saur Rasulullah, aduh bahaya anjeun kena ku racun aku peurahna. Dicanak diangkat sampean Abu Bakar Siddiq diciduhan ku Kangjeng Nabi, dioleskeun ludah Kangjeng Nabi karena dampal sampean Abu Bakar Siddiq kaluar eta peurah kempes deui bareuhna sehat deui ludahnya Rasulullah. Peurah orai ge eleh mureunang eta sebab-sebabna tidinya mimitina aya ngajampe make ciduh tidinya. Tidinya mimitina untuk sembarang ya ini mungkin berkah ke anak pun anak nu teu da manggil cai sana mina jangan tos sabaraha dinten na tilu dinten panyawatan naon kasurupan kasurupan. Ini dia mulai nyeduhan teman-teman. Leukeun insyaallah damang. Teka kuring sok loba mementa. Haji nya terus. Ada menta cidu. Haji minta cidu. Hebat ya. Wah. Cek eta pemuda Quraisy Mekah di luar
berarti di dia lain nyebut dia yo di tempat itu sejen batulah guys ada mateangan di tempat sejen karak yang ngalalengkah eta pemuda Quraisy Mekah ninggalkeun gua Sur aya hiji kajadian deui naon cak disadak cek pemuda Quraisy Mekah stop kelak enak aya suara cak disadak di mana di jero guha emang maksudnya naon hubungan anak di mana di hiji ruangan aya cak disadak berarti aya penghuni di dinya geus aya saha tuh di jero guha pan tadi ge teu ka hati bisa asup ka jero lewat mana ayeuna mah kieu lah jangan buktikan lamun aya meureunan di jero jelema babet we ti dieu di mana keun age ngagoak meureunnan dilempar eta panto guha ku batu sak kena kana mastakana Kangjeng Nabi Muhammad SAW sampai bocor darah keluar. Rasul hampir ngajerit nahan kanyari tekuat ku eta batu dibabetkeun Abu Bakar Siddiq arek loncat keluar ditahan ku Rasulullah. Gusti tos keterlaluan ieu pemuda Quraisy Mekah eta dina mastaka wajah Gusti seueur getih dibabet ku batu. Kunaon Gusti cicing wae bergerak Gusti bergerak. Kumaha Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalakah ngadoakeun supaya meurang hidayah mantap kitu oge teh nyarahun. Cek pemuda Quraisy di luar di mana keuna meunang aya jelema ngagoak tapi unu ngagoak berarti eueuh sasaha geus tinggalkeun ditinggalkeun. Saur Rasul di jero guha Abu Bakar Siddiq tadi naon sababna eta pemuda ngababet ka dieu cak Gusti disada di mana eta di luhureun mastaka Gusti dina atap guha paehan Abu Bakar Siddiq tidinya aya we geuning omongan sunat maehan cak sabab cak pernah jadi musuh Rasulullah ketika di Jabal Sur. Salamat Rasulullah didinya kesabaran tidak ada dendam inilah hebatnya Rasulullah 3 hari 3 malam disetok makanan tuangan leuteun ti saha eta Rasulullah ti putrina Abu Bakar Siddiq jenenganana Siti Asma radhiyallahu anha. Siti Asma salah seorang mujahidah pejuang Islam wanita yang mencintai Rasulullah di atas segala-galanya sehingga rela tiap beres isya berangkat eta Siti Asma setiap jam 8 atau jam 9 tengah peuting mapai leuweung naik Jabal Sur nyanakan roti sareng cai zam-zam cai susu. Wah uih teu sieun ku sato hewan nu garalak teu sieun dibunuh ku kafir. Siti Asma tetap berjalan karena saking cintanya kepada Rasulullah. Makanya makomna ge beda Kang Haji di Ma'la. Pan Siti Asma mah di Ma'la ngariung sareng caket makom-makom wali Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani tah aya makam anu di tembok sigi 4 batuna ge beda. Dibedakeun bentukna anu sejen mah batuna hiji weh celok entos ditundaan ieu mah lain dibentuk eceng gitu tah love bentuk cinta eta teh makom Siti Asma. Nah batuna dikitukeun sabab ngabuktikeun ieu istri putrina Abu Bakar Siddiq yang sangat mencintai Rasulullah sampai rela mengorbankan segala rupanya untuk mencintai Rasulullah teu sieun kumaha demi cinta ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, makanya orangnya boga emutannya punya manusia satu-satunya di dunia ini yang paling kita cintai siapa? Yang paling kita sayangi siapa? Cuma siapa? Cuma Nabi Muhammad. Cuma Nabi. Kamu ini bari nunjuk ka dia deh. Ini salah macam pelet kulingnya. Cuma cintaku di dunia, coba sayangku di dunia ini tanpa hampa ku rasa dunia ini tanpa sunyi ku rasa dunia ini bareng cuma ini barengan kuning ini jadi tenanahan ya kita latihan masing-masing lah. Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Sadari hidup tanpa Nabi hamba, sadari hidup tanpa anak Nabi terasa sunyi.
maaf kemuliaan orang umat Islam dibandingkan dengan umat sejen, maaf lain gara-gara sholat orang, lain gara-gara puasa Ramadan orang, lain gara-gara haji umrah orang, tapi gara-gara cinta kanjeng Nabi Muhammad SAW. Laras? Dalam menanyakan asep kemuliaan orang umat Islam dibandingkan dengan umat sejen naon gara-gara bedana kan beda. Urang mah umat Islam aya sholat, urang mah umat Islam aya puasa Ramadan, kafir mah teu aya. Gara-gara menang urang mah mulia di hadapan Allah teh gara-gara haji umroh. Umat sejen mah teu aya haji umroh, urang papai. Lain urang teu percaya diri ibadah lain. Kan urang ngarumasakeun tahu diri. Cenah lamun urang diukur mulia di hadapan Allah gara-gara sholat 5 waktu urang, maaf bandingkan sholat 5 waktu urang jeung sholat kanjeng Nabi Muhammad SAW jauh. Can aya naonan sholat urang leres tong borok kana khusyuk tumaninah ge can bisa leres sholat teh gugung-gugungan teu parang terasa khusyuk tenang teh ibadah keur di Mekah we tayakeun Ka'bah tuh namanya uih di Mekah. Ya Allah ngarasakeun nikmat ibadah di ditu. Kok menu kakak itu menutup Ka'bah teu bari ceurik tong ka Ka'bah karak ningali Masjidil Haram geus rebe kuring ngabimbing 45 jamaah sadayana kakarak eta ka Mekah begitu datang ke Masjidil Haram di halaman gigireun aki-aki muntang kana leungeun disangka ku kuring wiridan oh geuning mewek kunaon bah oh badosa man keur ngorakna bader sok lalajo organ meureunang curi geus bah kuring ge sarua loba dosa jang haji naon Masjid Haram namana ieu hareupeun teu disangka hotel ieu teh Masjid Haram atuh mikir ngagoek hanya kali bejaan ini bang kucing kuring ngontek ke ustad di tukang kumaha kumplit jamaah hati kalian tuh ayo siap kumplit ayo siap langkahkan kaki masuk ke Masjidil Haram barengnya talbiyah besi kabulu adan maghrib panten ayo talbiyah tuturkan labbaik Allahumma labbaik yuk aki-aki mikir ngacerit keur maka bayang inget dosa dihajar ku talbiyah atau mungkin sedih wah cek kuring bahaya lamun pingsan aing nu ngagagandong ya terus bah sadar pasrahkeun ka Allah sadayana talbiyah ikuti hayo labbaik Allah hayo bah labbaik iya nu labbaik batur labbaik Allahan labbaik tekiat yang haji geus lah sunat ieu eta mah abah mah ganti we Allah atuh Allah geus aman daripada talbiyah teu beres-beres lebay mana nu lebay asup masjid kelewung adan Allahu Akbar kelewung adan di hotel, di maktab, di swalayan, di pasar sing grebek lalumpatan ka jero masjid sieun tinggalin berjamaah teuh nyata nu ada di Masjidil Haram make semprani gitu jelema teh kasedot beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan marah rental walaupun tipi kieu cek salakina Kang adan maghrib ngadenge karek adan tenang paling jatiluan Kang geus komat karake komat aing mah deket ieu tiba ngajol tapi teu luncat eta dar we amin Kang eta geus amin karake amin ka hiji rajin ngitung amin uga amin hiji di Raja Galuh tah jelema na ieu milu eta urang Raja Galuh Haji Amin putrana Abah Jang Raja Galuh mana mah kemana-mana amin ya insyaallah Februari yang sim kuring angkat umroh plus City Tour Turki kita ke museum Rasulullah melihat giginya Rasulullah ada di sana rambutnya gamisnya imamahnya termasuk pedangnya Sayyidina Ali di Hagia Sophia Turki Istanbul. Kesana kemilu daftar kasih modern.
Mubarak berangkat terus promosi lain bus travel resmi setahun sekali nggak berangkatkan kuring mah ini aki-aki diberangkatkan di imah kata tangga diberangkatkan kamu mah ongkosan sorangan ya. Ya Allah ya Rabbana di ditu mah meuni mararan talai di urang kumaha di dieu ngadenge adam sarua deui wae. Ya Allah ya Rabbana asa ku nyedot eta adan madak nanya anu uih ti Mekah teh kapok padahal eta ke Mekah teh umroh rek haji capek resikona nyawa ongkosna mahal tapi aneh da anu kapok dan sababna aya kenikmatan batin. Man jaa hajjan yuridu bihi wajhallah kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Sehingga jelema nu berangkat ke Mekah tujuanna rek muwajjah ka Allah, rek tawajuh ka Allah, sejak ibadah baik ka Allah, maka dijamin ku Allah dikeluarkeun sakabeh rarega dosana bersih suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Nabi ngabibita man zaroni ba'da wafati fakannama zaroni fi hayati. Sisa jelema nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarua jeung ziarah ka kaula waktu kaula hirup. Berarti ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah wungkul tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat beres adzan iqamah Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Mulai jamaah ngararadeg imam suaranya mulai kedengar stong wa tadiru sufufakum luruskan saf luruskan. Ini jangan pertama mah aneh bengongoy ningali nu sarolat di sabab kabeh tamplok aliran Islam ala raya di dinya. Allahu akbar ngamai wae aya. Aya nu kitu mutak heula aya. Aya eta nyekek beungeun. Nu budak-budak cokor batur aya. Tapi itu ribut tuh akur saja. Allahu akbar. Aya anu ceceng wae gaceng wae aya henteu gelut henteu Allah beres assalamualaikum anu henteu akur bae ada urang jadi ribut kieu ribut tetangga sakusa urang pusing aya nah nempo maneh aya salat assalamualaikum waalaikum musap beungeut bere mainan henteu cek musap beungeut masalah buat lo cek lu tengusap maksudnya dalilnya di mana hayang nyaho dalilnya atuh dalilnya banget aing sanu ngalarang mau ulah teh assalamualaikum aing nyakar banget sia eta ulah cek nu tahiyatna kitu kitu yang dalilna heeh atuh nu bener dalilna geus sabeungeut di mana cek nu usap banget ya iyalah dalilna mah kunaon saya ngusap banget sabab saya lieur nempo ente tahiyat curug putar-putar wae geus ya tong ribut geus awal ku takbir akhir ku salam geus assalamualaikum sareng kikian ge gae nu penting waktu sholat ulah kikiran sia ampun bener riweuh aing teh bang kitu matak ningali di Mekah riweuh tapi teka pangaruhan pangrapihna Indonesia sa preman-preman orang Indonesia sa bodoh-bodohna orang Indonesia ketika di Mekah mantap sholat Allah preman tato kan sadar nasib umroh jeung kuring hebat sakitu teh preman bukan kieu yang motif mantap
daripada Afrika sok daek nama nyawa HP ke sholat, HP disadak ke sholat kodok heula jawab SMS heula bener Kang Haji bener kantongan deui koma awewe nama budak di talian cekel tali ku indungna sholat budak nololong dudut dudut deui kuring jadi mikir mun dibawa ke Indonesia bisa main sosokangan aing teh bisa main sosokangan aing teh lang layangan beureunan deket jendela masjid lagi yang dicekek ke DKM Batak Indonesia pangrapihna alhamdulillah hayang nasib gadar itu hayang nu acan ya hayang kan itu sing nasib amin entos daftaran can rek saha nu mawa ngimpi setan sarojeng melak lamun kunaon aja melak lamun dina naon jadi nasugan buahna mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilnya nggak barangkali oh hasil ngomong tapi dengekeun nunung daftar munah Asep ngomong mah daftar make duit aya nu gratis daftar heulakeun ka Allah yang punya Mekah Madinah Allah bukan orang kaya buktina teh saeutik jelema lieu eueuh ragab daya dari isuk teh sore loba nu geus bisa nasib tetangga kuring bisa nasib haji 2016 suami istri bumi tina awi bilik teu bisa masang listrik lentera bae tapi nasib ti Allah subhan sababian di mana anakna boga anak hiji-hijina awewe keluar aliyah dikawin ku aki-aki teh heula aing can beres dikawin ku aki-aki ngan eta aki-aki teh bos limbah jutawan aki-aki ge diberangkatkan mitohana jadi haji aing nantos nasib hayang gak ada itu hayang pikeun budak aki-aki dia mempengelola aki-aki kamu kante ada keceruksak di sing nararasib sing biasa ngaraoskeun ibadah nyemayun Ka'bah ngadadak poho karena ongkos 40 juta karak nguping adan ge begitu takbir imam Allahu Akbar Bilal milu ngagoa Allahu Akbar nikmat eta ibadah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim tenang daya imam geger began itu saya kuring ngalaman taraweh di Mekah di Madinah di Mekah taraweh 20 rakaat witirna seueur ngawitan jam 10 beres jam 3 janari lamun di Madinah taraweh 30 genep rakaat subhanallah surat yasin sasurat yasin 2 rakaatin betah bae eta makmum coba diulang lamun imam maca yasin boleh amin yasin budak ngora calang api tukang wah yasin lila ieu mah diuk amin dibawa ibadah tumaninah teu beuki anehna teh nepi ka imam tarawih jadi masalah sok imam tarawih aki-aki moal aku ieu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim budak ngora dikurung gua roak dolin bah dolin teka pake eta imam aki-aki karak sarokaat eta aki-aki geus digotong ku budak ngora selapkeun bedug diganti ku imam nu ngora kiaina muda cepet semangat termasuk Bilal lagi semangat Muhammad Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat taraweh
Atuh imam kapangaruhan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngarampek amin. Cek malaikat ih amit-amit darah tinggi kabeh jelema teh. Ada kumaha diijabahna eta Fatihah. Nu amin ngambek. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun antum la ta'buduna wa la antum abduna ma'bud wa la ana abdu ma'budtum wa la antum abduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cek malaikat di jelema sarolat apa senam lantai. Tapi aneh imam gitu laku aneh. Budak orang resep di tukang tenaga kenceng kene tapi nini aki-aki ripuh mudah-mudahna beteng ngap tenaga leuleus nu heho aki-aki mudah-mudah Imam Edan bubar taraweh di juru nalalamru aki-aki 7 para ringsan nah hijiman hilep beheung aki-aki nya mudah-mudah imam tina ruku kana sujud kan nyungsep nah Ramadan harap make Imam Edan tong dipake deui tah nyiksa salat kitu warabak rukun ke para rukun yuhan teu ararutah ge eta makmum subhanallah nikmat qiraatna dibaca dipake alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nikmat mantap dina agama gaya seni agama tanpa seni sepi leres tuh adan teu make seni qiraat da moal enak nepi ka kuping bae cek eueuh ke Mekah teh aduh eta adan meuni nikmat ka dedengekeun bae aya seni qiraatna teu ujug-ujug adan itu dilatih seni matak bahaya tari gua preman insaf subuh-subuh gegerewekan adan Allahu akbar Allahu akbar cek nu hudan kayak nu ngajak perang mah ya hayya ala shalah hayya ala shalah arimik make tihang kayu ngenyon kana bibir anjing astagfirullah ya preman atuh biasa sok ngomong gitu aja kan main nama anjing atau Ustadz Daralatam nyebut anjing eta di masjid cek Ustadz kunaon si adan membawa anjing bibir anjing jeding anjing astagfirullah preman goblok eta ih jadi sifatnya aya kene kuring ngaji ke daerah Majalengka belah ditu non Talaga budak orang geus ngagarulung jalan macet kuring turun na mobil nyeletuk budak ngora nu hadir anjing kiai datang anjing kiai sampeurkeun ku kuring ya ulah unjak anjing atuh kumaha anjing astagfirullah aku ini jadi sieun abur we ini tah heuseun ku anjing balak banget eta anjing ya Allah ya Rabbana nikmat aya qiraat pan aya nu adzan ge Allahu akbar Allahu akbar Jakarta qiraat teh geunah gitu aya dia nu kieu Allahu akbar Allahu akbar kota Kuningan Masjid Agung geunangan eta aya nu kieu Allahu akbar Allah oh akbar puhun pemajikan nama lototan dan sok adan subuh itu salakina mereka ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain bu
macan hayang gak itu hayang sing nasib sing bisa ngerasakan nikmatna takbir, nikmatna istighfar, nikmatna darus di depan Ka'bah Baitullah, sing bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah Baitullah, sing bisa ngerasakan nikmatna baca sholawat di makam di depan makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabban. Hikmahna hijrah naon atuh asep sabadana tiludin dan tiluwingi di Jabal Sur, sahabat yang lainnya udah tahu nyamper ngabring Rasulullah jeung para sahabat muhajirin yang ikut hijrah ke Madinah, disambutlah oleh sahabat penolong di sana yaitu Ansor. Maka muhajirin Ansor geus dicap bakal jadi tatanggana Kanjeng Nabi di surgana Allah. Orang hayang di belakang panji nu mana? Muhajirin, Ansor, silahkan tinggal pilih. Yang di muhajirin, yuk orang hijrah orang ge. Mana hijrah orang? Opat hijrah orang hiji. Nu kahiji hijrah orang minal kasri ila juhdi, tina kedul ibadah jadi rajin ibadah. Insya pan wiridan ge jadi ibadah nilainya atuh milu wiridan heula. Ya mah imam assalamualaikum kakatuh nu kenca geus leungit. Imam kakenca katuh luncat. Imam usap banget astagfirullah akhirnya eueuh sasaha. Naong kana jandela Pak Imaran aya pasaran katil keur ajrut-ajrutan atuh lumpat eta imam sieun. Padahal anu ngomekeun. Aduh ya Allah, padahal imam teh sesa nyanak istighfar 3 kali, tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditambah zikir 33, meuni hese neangan peserta wiridan. Baheula mah bapak-bapak betah can aya masjid kieu tina naon tina bilik baheula mah panggung musola langgar cangan ku lentera can araruih bapak urang lamun can barere salat isya i'tikaf we di musola. Nah ayeuna masjid musola pamewah-mewah pamahal-mahal aneh nu betah dieu. Teng DKM salah meuli karpet siga. Karpet atel dibebeuli. Karpet atel ayeuna mah nyem kana bujurna rojosan. Amit-amit. Coba DKM beli karpet yang pakai aibon di dieu kan rapat apaan atau pakai setrum pas bujur teh hese ya Allah. Ibu-ibu baheula can waka keluar ti kamarna ai can barere salat isya mah da ti magrib nepi ka isya teh calik dina sajadah di kamar ngantosan adzan isya teh tadarus wiridan dikir tasbih teh harerang dianggo ayeuna mah belemu tasbih nu herang teh remote. Eta si Aceng, si Idoy kadang-kadang sholat isya geding kengke sok ku ibu-ibu mah hayo budak nangis ngabejan mak adan isya ke heula kagok keraramena cari iklan. Jadi sholat isya teh ibu-ibu mah ari iklan lain ari adan lain. Darwe iklan na TV karake asup ka kamar sholat anakna ngomandoan di tengah imah ma iklan ge lami tenang indungna sholat da iklan loba da iklan lila geus meunang 3 rakaat isya anakna ngaguak hareupeun TV ma mulai Allahu akbar sami Allah Assalamualaikum mau dicekel lain tasbih remote direbut ya anak dipindah-pindah wae anca aing rame aya nu kitu ibu-ibu aya mantap dibahas ya aya mantap perilaku pakaian kumaha TV leres nu positif anu negatif nu diturutan pakaian ibu-ibu kumaha TV artis make legging kabeh mabok legging tetangga kuring nini lebih kacil yang pakai legging pamulikeun ku incuna warna pink da bujurna teh gambar Hello Kitty dina gambar Frozen hareupeuna rama gambar Upin Ipin beraya merekan geuning betul dibaca ku kuring hareupeunana nya mak betul pewot seperti itu geus areueuh ka era awewe ayeuna bener teh awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina
Moal poe pasti ajeng salaki perebut calana. Para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina. Riweuh akina rek ka sawah moal isuk lieur neangan kolor leungit wae. Soreng eta dipapake ku icuna si Nopi, si Reni, si Dewi, si Desi, si Lilis, si Neneng mararake, si Repa mararake. Diincum mah ke diincum di omah mararake, si Una, Diana mararake, si Yayat mararake, si Eba mararake, si Yaya. Majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur-luhur da hayang katempo yang ketinggali kenal pot racing oh ernen nyaho kuringnya opatak ngebul hideung ya amit-amit najis teh geus teu pantes lah. Kurang marapih bagi rapih neng rapih insya Allah tina kedul wiridan jadi raj kedul tadarus jadi raj tadana kedul berjamaah jadi rajin maca Quran ramekeun hasil ya muharaman di imah umat Islam ti magrib atuh nepi ka isyan teu nepi ka isuk ieu da baheula mah imah saung oge meuni haneuteun komo malam Jumaah asahaneun dengan ngaliwat lemur baheula dicangan ku lentera eueuh kasieun baheula mah ngaliwat imah ieu Yasin wal Qur'anil Hakim di mah belah ditu tabarakan nabi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir di mah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah di musalla bari reot baheula barudak lalaki jeung bapak-bapak hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjad sauna di ismihi tarakus sifah falam yusibhum aru min adami wa ila abihi wa ummihi saradun saranurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi abdil muntalib wa banihi abdillah addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bari saung eta musalla tapi rame kudu berjanji leres giliran mahadul qiyam meuni haneuteun ka mana-mana bari toana ge speaker geus gepeng digantungkeun di luhur make satrum lain listrik tapi tina aki mikna ge lain nu kieu speaker salon boleh dibungkus ku lama dibeungkeun ku karea bener baheula ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور الله
saperak dua perak diselapkan kadinya kanggo dana remaja masjid Majelis Ta'lim Al-Ghifari. Alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Arusal ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Loba kolot nyari hati ku anak baheula mah dihuapan bari zikir Allah Allah ya Rasulullah. Ibu kitu teh ayeuna ngais budak ngobrol jeung budak geus dimandian dibedakan di kayu putih disedo disipat dikasep-kasep pangkuku indung. Allah hebat eta indung ieu mah lain polototan budak teh anak taa ieu make nanya anak saha pugu anak sia eta orok jadi hulang tadi aku ku indung orok jadi mikir atuh aing dijieul ti mana sok aya indung gitu ke anak sok aya aya ke anak sorangan tengah ku anak iya make nanya anak saha dia make cacadelan deui cadel anak ti katep ti laja ti emet ti kebo kabeh aya absen wauhkeun ka budak aneh gaul jeung tai ka budak teh bentes ngomong teh bentes si kasep si raja si bager ngan ulah nanya anak saha anak taa bapak nage sarwana sok anu kitu tah balik di mana-mana oh sono ke anak nangis lelempangan udah bisa bicara muka pantok mapang ayah puyang topana ngakuak anak taa iya ya budaknya nggak jawab anak iya puas jadi balikan ku anak aneh umum tadi kayaknya ke ngobrol jam budak tadi dikir Allah insya Allah tadi yang kedul dikir jadi rajin zik bari masak sholatullah salamullah kurang ya ala toha rasulillah berkah tasayuran kemarin amak-amakan nyeri benang di ubaran pada salakin atau balik-balik ada guys kawin teh jeung si Lilis budak SMA deh soalnya cerewet ke salaki di dia halus maksudnya halus yang salakina mending neangan deui gitu Allah hiji dua
hijrah urang naon Asep minal bakhli ila sakhyi tina pelit jadi berehan ya ulah jadi jelema kor daya istilah cek simgring tadi jelema rajin sedekah jadi sangsara justru timbulna kehancuran orang-orang mampu gara-gara tak kurang lamun teu pelit insyaallah Islam bakal sukses pembangunan di mana-mana leres teh moal katinggal lengkah ke batu mah nyen gereja 1 miliar satahun beres umat Islam nyen musola 4 meter kali 2 meter satahun pondasi itu beres-beres kadang-kadang panitia ribut jeung BKM per duit jariah nah duit nu ditipu 2 juta bendara mana pernah dibawa ke bank di jalan murah leungit teu kapanggih deui duit jariah nepi ka leungit leungit bubar panitia diganti ku anak muda 8 bulan masjid beres hebat pemuda ini pinter nyangan duitnya di mana gampang gotongan drum gentong ke jalan masang speaker lemparkan saja mangga tidak avanza dilempar hatur nuhun anu pada terus ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep sok aya nu menta jariah di jalan sok aya salah teu salah nu salah umat Islam nu mararampuna eta nu salah betul mun aya nu mampu izin kuduna ningali Islam nyen masjid menta jariah ka jalan hei panitia bubar gentong drum kasisikeun kabel gulungan-gulungan tong menta jariah di jalan ngisinkeun iya biaya di mana atuh masjid Kang Haji kuring nu mereskeun gagah Islam gitu cek panitia atuh nuhun dibereskeun ku Kang Haji abdi moal kapanasan deui moal kahujan geus tong loba omong gentong kasisikeun ngerakeun pisan nih sabarita biayana sabaraha deui nya kirang langkung 800 jutaan geuning loba keneh teruskeun heula dijaga ora mah gentong geus dikasih nu katilu minal jahli ilal ilmi yuk orang hijrah tina bodoh karena hayang menang kebahagiaan dunia ku ilmuna hayang menang kebahagiaan akhirat ku ilmuna dunia jeung akhirat bisa menang kebahagiaan make Islam ulah bodoh ulah ngandalkeun Pak Habibie wae kudu muncul teknokrat muslim yang muttaqin yang baru amin kudu kitu pengusaha muslim yang banyak harus banyak ekonom muslim yang muttaqin harus banyak Islam teu ngalarang hayo bahkan ilmu nanti Islam namun orang katinggalin wae ilmu dunia bisa dijajah batur orang ekonomi ku batur bisa dijajah laras sekali-kali orang jadi produsen atuh ulah jadi konsumen wae orang bagian udah beler cik sekali-kali orang anu nyieun motor madein Islam Yamaha ewe so di Puhun boga pabrik motor Islam ya Mahmud ya Mahmud sabab nu nyieunna Haji Mahmud ilmu awas naon Asep ilmuna supaya salah kita tetap setia hiji saur Siti Khadijah radhiyallahu anha sing pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa ulah songong ulah culangung Siti Khadijah dipanggil ke Rasulullah bager geulis kana sekedap labbaika ya Rasulullah rendah suara tewantun ngaluhuran suara caroge badai anaon Gusti utusan Allah pamit teu ngarepotkeun pangnyeduhkeun cai susu kaula mangga didamelkeun ku abdi rendah enak beda jeung Khadijah Karawang tetangga sarekeun hayang kopi nyai panjenengan kopinya tojo di dapur oh jing termos gelas sendok kopi nyieun ku sorangan manja sia hirup teh ieu termos ieu gelas tah nu kitu kopi ieu cek salahkeun can dijieunkeun geus seubeul manten ieu aya awewe kitu di dieu komo ninggan salah kitu boga duit wah geus masalah we terus tung keripit ahai urat bawang beber nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang mun salaki duitna jarang ka salaki wung wang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang benar mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak gitak birit ngabibita sayang berit iya mata kuping kan ibu-ibu jagalah suami
jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending ngebuka ketong jeung samping, asongkeun tukur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung. Cekek lalaki gitu. Dua, senangkeun hate salaki ku tingkah laku. Siti Khadijah pami ngobrol sareng Rasulullah tungkul, enggak berani melihat wajah suami. Istri orang gitu tuh Pak. Untuk bener? Terus lah nekat disukan yang ande lah. Maksudnya yang ande duit. Makanya ibu praktek winos ngobrol jeung caroge. Diangkat ku salaki kieu deui. Ketika salakina lompat nggak tawi diganjal. Rasul pada keluar berjuang, dipegang tangan Rasul oleh Siti Khadijah, diantar sampai pintu depan. Cium. Gusti pada berangkat ayeuna berjuang leres gelis, doakan perjuangan kaulah sing sukses sing berkah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ditetep ku Siti Khadijah, dibarengan ku doa. Ibu osok itu ngajajab suami ka lawang pantok. Salakina geus manasan motor dia pemajikan di dapur we isuk-isuk muprak nyese. Salakina ngagoak di hareup nyai akang berangkatnya beurang teuing lain nyampeurkeun ngagoak di dapur enjar. Astagfirullahaladzim. Handirkeun nepi ka lawang pantok cium tangan. Tiga, senengin suami dengan dandanan. Saya mau tanya, kecantikan ibu buat siapa? Bohong? Yang tukang ojek? Yang supir angkot? Kondangan ke pasar babak belur pabrik cat para ridah kabeh kana beungeut. Tejo hideung koneng araraya. Tiap pojok disemprot. Ojek liwat aja ke pasar gua jeleng. Salakina mah teu kabagean. Bagian bokelek deui, bokelek deui. Siti Khadijah udah cantik alami. Dia dandan ketika menghadap Rasulullah, mau jemput Rasul pulang dari mana-mana. Rasa capek pusing Rasul hilang. Kenapa? Yang buka pintu cantik bidadari surga. Sampai bergetar bibir Rasul menatap Khadijah yang buka pintu. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Buktinya bidadari menjemputku. Pernah bapak digitu-gitu balik di mana-mana? Yes, nekat. Yang mereka undangan. Praktek. Suami pulang jam 5 sore, ibu habis sholat asar, dandan habis sholat asar. Hasil muharaman. Anak nonton, mak kondangan. Sanu hajat. Mak dandan ngajebut bapak hasil ngaji penting di Al-Ghifari. Ibu calik na kursi, buka hardeng jendela. Subhanallah walhamdulillah. Beres tasbih, ya Allah berkah tasbih yang kubaca, sampaikan pahala kepada suamiku keberkahannya supaya selamat dia di jalan, jauh dari orang yang zalim, jauh dari orang yang hasud, jauh dari balahi, hasilkan rezeki yang berkah yang halal buat bekal ibadah. Mantap eta istri gitu ngadoakeun salaki. Osok gitu ngan mapag salaki di imah maca tasbih. Ini mau jegok aja dia lagi nembok keluar. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anaknya di dapur ngagoak. Darurung jeung reregan, nu burung jeung nu edan. Imong istri pendang dan salaki datang. Assalamualaikum. Jawab ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani panto dibuka. Action dina panto. Buri nyai. Salakina kaget bengong. Tara-tara biasana bapak majikan lipan mendok diserok. Cek salakina, ya Allah, di tempat tugas, di tempat kerja banyak yang cantik, ternyata ini yang lebih cantik ya Allah, kan ini halal untuk aku ya Allah. Ridho salaki eta.
muji di luar kene salakina dan bapak majikan nyengir. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Lipan medok pas nyengir cangkang jengkol nyelak. Untung cangkangna, coba lu mentangkal ngarius. Asa kitu mah daek dangdang. Alhamdulillah bade hijrah bade timbul pertanyaan ti Ibu Asep, eta Siti Khadijah ku solehah teuing gara-gara saha nu ngadidikna? Rasul nu ngadidik. Jadi lamun hoyong gaduh istri solehah syaratna carogena kedah soleh ti payun. Lamun hayang disopanan ku pamajikan syarat asalakina kudu mampu mere contoh sopan ti heula ka pamajikan. Cicing mimin tati cicing ini pas dibelaan betul cek ibu-ibu tadi mah ngaleyak aing wae sih sekali-kali lalakina atuh iya lah. Maaf ibu-ibu istri itu cuma rakyat. Maaf pemimpinan siapa? Suami bapak. Yang boga rakyat soleh pemimpinnya soleh tiara. Kenapa Siti Khadijah mulia? Bahasanya hebat, santun. Rasul memulainya sopan dan santun, memuliakan istri. Ya Humairo, wahai bunga mawarku cantik cakep, sini sebentar. Hebat nah Rasul ngamuliakan bojo gitu. Ibu osok kayak gitu-gitu ku bapak. Iya masalahnya ya. Sampai ke pamajikan tuh jenong ka dia. Pamajikan lebih kasar ngajawab non jebrang astagfirullah. Cek ibu-ibu boga modal. Yes, balik ke imah protes kasalaki ngomong denge tadi ka denge teh ceramah ke pamajikan teh kudu mulia kudu ngasopan. Rasul ge kasih Siti Khadijah manggil bunga mawar, salakina ngagoak wajar. Siti Khadijah dipanggil bunga mawar ke Rasul sabab Siti Khadijah gelis arisnya. Cek pamajikan nya ulah gitu-gitu ting tukang da goreng-goreng ke urang teh cinta hayang we dipanggil bunga. Oh hayang, oke. Wahai bunga jawer kotoku. Oh saya ulah gitu-gitu teh muliakeun insyaallah. Doakeun caroge urang sing saroleh anu tos teu raya di kieu mudah-mudahan sing ditampi iman Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir hijrah urang minat tafarruq ilal ittihad, tina perpecahan menjadi persatu. Yuk jaga persatuan. Moal timbul kemenangan tanpa kekuatan, moal kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Aminan supaya berkah sadayana di tahun baru ieu urang sini jaga diraksa ku Allah. Tina balahi tijal majal zalim, tijal majal hasud. Tina ngalaksanakeun tugas di dinten aktivitas urang sing dijaga ku Allah, dibimbing ku Allah. Amin. Terutama dina ngajalankeun ibadah urang mudah-mudahan silipari dan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Putra putri urang sing saroleh soleha anu keur usaha sing leuwih berkah usahana, anu ngalalanggur mudah-mudahan silibugakeun tempat pademelan anu berkah nu halal jang bakal ibadah. Anu keur sarakola marasantren putra putri urang sing berenang ilmu anu manfaat dunya akhirat, sing mampu ngangkat derajat indung bapa dunya akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi as-sanah was sanatil atiyah bi qudratika ya qadir
قادر يا عزيز ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى الأقوام الطارق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.